Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah, patapang deui sareng sim kuring Mang Aldo dinu konten anu tos maneh namanya katilu episode ayeuna nyaeta halte halaman teman. Nah, kebetulan pada episode kali ini teman saya sendiri ada Mang Koko sudah ada di depan mata. Hehe. Damang Mang Koko. Alhamdulillah sehat Mang Aldo. Cager? Cager atuh. Jag-jag waringkas. Jag-jag. Iya, ya to the point we Nya, mah urang bahas soal skateboard. Sketsa bodor. Nya, soalnya loba nu nanyakeun, ieu teh loba nu komen. Kumaha cenah ieu rek lanjut moal. Tah kira-kira kan urang kudu badami meureunnan. Nya. Ayeuna sebagai urang penulis, nya soalna abdi tos perconten pisan soal nulis sketsa bodor mah nyaan kan bagi-bagi tugas bagi-bagi tugas urang teh gitu. Ai ceuk abdi pribadi mah nya lanjut ieu pasti. Sanggup nulisna mah sanggup atuh da ari ide mah Mang Aldo kieu aya abdi mah nya ide mah loba nanti di mana-mana. Boh tina Twitter. Per kalimat ya teh sebenarnya mah model kalimat-kalimat aku mah dijieun naskah gitu. Status. Status juga status WA batur terus dina IG gitu postingan IG nu balolodor lah gitu. Nini aing kacugak paku. Sakitu ge bisa ku mah aku bisa dikembangkeun kana ieu naskah. Jadi memang ieu ide-idena di masyarakat lah. Jadi kadang-kadang nu cerita kacaritakeun deui, dicaritakeun deui, pulungan gitu. Mun saya nitip peureun mah kieu. Nitip kumaha? Lamun arek urang ieu dilanjut deui skateboard. Nya. Caritana hoyong anu cerita pahlawan. Oh, mangga. Siga Tarsan. Pahlawan kehutanan. Nya keun lah ari eta mah da seueur lah carita-carita mah Mang Aldo. Tong sieun lah ku ide mah gitu. Asal urang daek ngagali gitu, maca eta we. Dan cek baheula ge pan kitu, urang teh kudu daek maca gitu. Gitu kudu daek maca mah jadi terbuka lah gitu. Lanjut Mang Aldo. Lanjut Mang Aldo kumaha? Mun cek abdi lanjut ya. Kuring lanjut. Tapi nya mudah-mudahan gawean sim kuring anu lainna rengse ayeuna. Tah, gitu. Jadi doakeun. Emang kuring ayeuna keur rada riweuh ieu teh nulis nu batur. Teu naon teh. Jadi mudah-mudahan sing beres. Urang lanjut. Tah, ngaranna kumaha lamun tetap skateboard tapi season 2. Siga tersanjung lah, bageula tersanjung hiji, tersanjung 2. Lamun ceuk Mang Ako mah ganti eta teh. Ganti. Urang serahkeun we ka netizen. Sok netizen bisi aya ide nah ganti ngaranna skateboard atau emang neangan deui nu lain. Misalna caludih. Cerita lucu dan sedih. Eta gitu kan. Cerita lucu tinu botak. Tah, gitu kan loba. Bener. Ngan meureunnan si bahasana kudu nangarna teh ngeunaheun oge gitu kan jiga skateboard jadi ngeunaheun kata-katana diksina memang aya diksina bener diksina aya skateboard teh kan talenan anu make gilining gitu terus model caludih pan meureunan tapi ulah euy jadi pas pisan jeung banget urang-urang kena nya meureun ke urang ganti lah meureunan cabok cerita boxer jadi karelut we gitu tah. Tah mendingan mun kitu, mendingan skateboard season 2 misalnya atau skateboard non ribbon gitu teh nya. Tah eta. Ribbon aya ribbon sapi. Aya rebonding. Tah meureun pemain, urang teh pemain teh karena memang terkendala ku pemain ieu teh Mang Aldo. Insyaallah. Karena pemain teh kan urang ieu ngerasa Mang Aldo pemain teh na teh geus kumaha nya geus mandiri na teh alhamdulillah jadi skateboard season hiji pemain-pemainna geus sararup ses nya jadi kumaha nya geus kepede na geus alus jadi salah sahijina pemain misalnya baheulana eraan ayeuna alhamdulillah ngerakeun lain ngerakeun Mang Aldo jadi kumaha nya punya pekerjaan yang memang dipercaya ke orang lain eta anu nyieun reus Mang Ako mah. Ya, karena pan abdi kieu Mang Ako ngarekrut pemain teh nya memang hayang nu ti nol. Jadi nu ti nol mah gitu lain urang ngajarikeun mahena boneka, tapi justru urang mengarahkan. Jadi setiap orang teh mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita mah hanya misalkan mengarahkan, tidak membuat mencetak, tapi mengarahkan sih mah karakterna kieu. Tah gitu. Matakna Mang Ako mah neangan pemainna di pom bensin. Nah,
dari nol, Pak. Benar. Eta. Bodoh eta tah. Ya gitu. Jadi alhamdulillah lah pemain-pemain skateboard gitu ayeuna geus punya PD, maksudnya meureun punya kabisa oge gitu. Malah sering dipercaya oge, jadi main-main di film nu digarap ku nu lain gitu. Ya, alhamdulillah lah. Gitu. Jadi geus aya pekerjaan tadi satu kali urang-urang teh nya. Alhamdulillah urang minimalna ngaberdayakeun. Nah, itu. Gitu. Ambeurna nu lainna meureun urang teh urang neangan deui lah. Tah meureunna anu daek. Casting kumaha casting? Boleh castingnya mangga. Casting online lah misalkan ngirimkeun video gitu. Nya. Da geus yakin ai Aldo Channel mah penontonnya geus luar biasa gitu kan nya. Biasa di luar soalnya. Nya. Di luar biasa. Ya syutingnya biasa di luar gitu kan. Tah gitu jadi lamun rek ngiluan, enak ngiluan non season 2 atau misalnya Ribon. Sok lamaran bisa ngayeng non ngaranna teh abdi hoyong ngiringan nomor teleponna anu tah lah. Tata ngaran berenangnya umur terus video ke acting nah gitu gitunya da yakin lah ulah hariwang lamun hayang eksistensi mah sok gabung we jeung Aldo Channel penting daek heula tah eta bisa karena biasa betul eta nu ku abdi dieu mah keun rezeki mah misalna ti skateboard misal leutik tinu lain insyaallah Mang Aldo karasa ku abdi karasa tinu lain ge alhamdulillah tinu lain aya gitunya janten sok mangga ieu mah umajak lah gitunya ka para netizen ka para penonton skateboard gitu nu bade ngiringan sok we kesumping ke tempat syuting meureunnan tapi berkirimkeun CV-na meureunnan CV berupa video we langsung nama saya umur sekian ya saya orang Bandung dalin abal-abal Mang Aldo Aldo Channel mah geus lain abal-abal karena penonton geus jelas gitu nya. Penonton geus jelas lain gaib. Jadi ieu mah lain subscriber lain menang meuli. Betul. Matak hese naik na teh. Bener eta bukti Kang Aldo. Jadi misalnya sedikit-sedikit tapi aya gitu nya. Kan aya nu meuli mengdes langsung pareum deui gitu. Aya urang kan terus we aya lah gitu. Sok pokona mah tong non ngaranna teh tong kagok. Tong kagok sok we aya kahayang we heula ngiluan gitu. Dari karek 1.000 2.000 3.000 mun nonton skateboard mah aya wae tong sieun gitu tos aya nu fanatik pokona lamun skateboard eureun cenah abdi gantung sepatu Kang main sepak bola nomor gitu ti abdi Mang Aldo umajak we sok lah nu bade urang lanjutkeun we skateboard lanjutkeun pasti ya mantap ngako nah terus engke pasti pabeulit ieu pasti sibuk soalna mangko Mangako kira-kira jeung pagawean mangako nu lain masalah kesibukan mah emang aku kesibukan naon wae cik pan teu apa ya ayeuna geus mulai manggung deui manggung deui terus dinas deui meureun mangako dinas di mana di kesatuan mangako Kesatuan Republik Indonesia mangako Linmas Kabupaten Bandung Linmas Kabupaten Bandung hebat urang Kabupaten Bandung tah sing orang nu nyepeng Linmas mangako sanis jeung Satpol PP nya Satpol PP mangako di Linmas Kabupaten Bandung kaleresan Linmas itu melindungi masyarakat. Betul. Ya, lain ulin peuting sugi syukuran lain linu-linu ge maksakeun lain. Linu-linu maksakeun. Halus eta Linmas. Linu-linu maksakeun. Tapi perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Ti tahun sabaraha mah aku tugas di kesatuan? Ti tahun 2020 lah. 2020. Berarti pas datang pandemi, Mang Ako nyalonkeun. Gabung di Linmas. Oh, itu tuh nyalonkeun, itu mah dipilih atau? Tuh. Jadi memang ngalamar lah gitu. Atau diajak, anu ngajak? Anu ngajak lah. Anu ngalamar gitu dah. Aya di Linmas Kabupaten Bandung mah sing mujikeun nya. Memang kaharti oge gitu kan. Mun giat pasti aya. Gaji aya. Ya gaji. Bulanan. Terus insentif meureunnan disebutna. Terus bonus aya misalkan aya Linmas nu viral eta kan menang bonus iya jadi lamun memang naik video jadi memang kumaha kinerja oge misal kinerjanya rajin urang gitu misal ngilu giat ya pasti aya uang giat gitulah Mang Ako di Linmas sebagai naon gitu sebagai anggota lain gawena gitu. Nah markiran misalkan atau dinu hajat misalkan ngamankeun atau kumaha? Tuh, ai mah kok bagian istilah nama kreatif atau kumaha? Naonnya sebutna mah lebih ke publikasi ieu sosial media. Oh, nyepeng sosial media. Nah.
siga Instagram, YouTube, Facebook gitu kan. Mun kegiatan mah kom renunyin acara naon. Jadi naon oge kan kudu istilah nama di hiji organisasi gitu kan. Untuk toh-tohan kabeh misalnya petani begitu kan anu maculna petani anu masarkeunana bandar jiga kitu lah anu ngiludaharna hungkul aya ini mas kayak anu kitu meureun aya tuh aya mah eta tugas sabulan sabaraha kali sabulan tugas mah nggak poe maksudnya gitu. Jadi semua laporan ti anggota-anggota Linmas di tiap kecamatan tiap desa teh ka Mang Ako ku Mang Ako dirangkum deui diterbitkeun nah, eta tos diterbitkeun aya rerencangan abdi oge anu nyanakan dina sosial media eta kanggo laporan ka provinsi. Oh eta teh. Aya oge berkesinambungan nya. Nulis caption depan Mang Aldo teu gampang. Mikir caption teh kitu-kitu wae kudu alus. Masarkeun lah istilahna mah. Dan alhamdulillah gitu. Sekarang kegiatan Linmas bisa terlihat oleh masyarakat. Benar. Karena saya melihat lah Bapak Bupati Bandung gitu ya, ketika upload kegiatan-kegiatan terlihat oleh masyarakat. Benar. Ya itu. Jadi wah iya luar biasa gitu kan. Jadi terlihat oleh masyarakat kerjanya. Pertama kabinetna teh Pak Prabowo. Ayeuna saha nu ayeuna? Bapak Irwan. Pak Irwan. Irwan sah. Pak Irwan. Oh Pak Irwan unggul. Pak Irwan. Pak Irwan. Wilujeng Pak Irwan nya. Alhamdulillah gitu. Pak Kasatna sah Pak Kasat? Bapak Insinyur Haji Kawaludin. Oh Pak Kawaludin. Bagur bisa. Bagur. Nyies jeung saya percaya mengaku urusan bersosialisasi Mang Ako mah di gawe di mana-mana ge insyaallah. Eta Merenan mun kuring rada teuing, kuring teh resep boga penyakit tunuh. Eta jadi lamun di kantor teh ngantor tunuh we. Jadi gawena kudu di luar abdi mah. Kudu dinulinan gitu ka gunung ka mana. Nya, sami lah deui kayak gitu. Tah kitu mengakonya nu penting mah urang skateboard ya balik deui. Skateboard kudu lanjut. Kira-kira rek sabaraha episode di kaharep 200 deh lah. 200 kagok jadi pas 500 lah. Boleh. Nya 1 juta netizen. Sok pemain norek ngiluan. Nah, norek ngiluan pemain datang we ke lokasi syuting. Nya. Gitu. Komo nu diusahakeun mah awewe. Nah itu. Urang kurang pisan nih pemain awewe. Dari pemain mah bisa lalaki mah ieu ge Mang Aldo Mang Ako. Lalaki urang-urang lagi memang pemain. Itu. Gitu. Jadi memang istri mah rada kirang enak cemual. Kabayang teh enak kesibukanana geus mulai hebat. Nya. Itu tos kaange di mana-mana cemua. Alhamdulillah. Nari ge duka eureun duka henteu enak. Emang itu pangintennya mangaleun nya. Nuhun makonya. Sami-sami. Tos hadir di naon konten naon ieu teh? Kebal. Ngek di balai domba. Halte. Halte teh Mang Ako. Halaman teman. Ya, sih. Gajian. Ya, mung sakitu para netizen nya nonton di mana wae ayana, mudah-mudahan pidonana ti sadayana bilih aya masukan atanapi naon wae mangga di komen wae di handap video ieu lah nya. Nu penting mah insyaallah skateboard kemajeng deui. Antosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.